Mimiti tadi ngomong pas jeung si Abbas na didinya nu teas. Ayeuna jadi penonton kumaha maksudna? Jadi mana nu bener? Eta mun jeung si Abah Ican tempo luhur aing perwakilan Jawa Barat 7-3 sa. Ya, Kudu namanya kontribusi saya teka itu konyet. Ah, bongong. kontribusi naon anjing? Kontribusi dalam artian naon? Siek pansos. Kasaha pansos teh? Siek pansos ke orang. Kasaha pansos teh? Di barbar. Kayak Erlangga. Pansos naon, Abang? Ah gitu cocok abang panggilnya. Cocok mun dipanggil abang. Iya rek naon ngobrol-ngobrol kira rek naon. Pansos naon aing ke didinya? Ya kan berjelas sih pansos kan. Mohon. Naon? Naon si anjing? Masih anjing saruana deui naon? Jang aing babar yuk. Dua nana dila rempetkeun ku aing anjing. Naon? Teu nararima marane. Kasar kieu. Kumaha aing? Aduh. Disentaki aing. Bata. Tampung langsung men. Hiji lawan dua langsung. Bata. Anu menang gawe gas. Tak aja isi Angel yang ngain pitan wenang. Nanggel. Ini. Penting kenapa? Kenapa gitu? Tahu aku di sini. Kenapa? Kamu kenapa? Kenapa mau sama yang kayak begitu? Duh, aing masalah heun sama. Aing teu mas lieur anjing emang sakuat naon gitu maksudnya aing teh. Aing sakuat naon anjing? Aing nanya. Kita bogohan kemana si Angel? Naon ngomong ke naon hareupeun we ngomong naon. Sakuat naon sia anjing? Mana yang cara naon ti aing? Ku aing lakukeun kabeh. Tai dihakan. Pernah teu mana cara ngadahar tai ku aing tanya. Acan. Hah? Acan. Lu bener sia ngomong teh. Tai ku aing dihakan yakin. Benar ya. Yakin. Coakan ayeuna.